Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat tepuguh ngancikna bagian ke-7. Ieu yasana Kimasram. Sateuacan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Menitiris pisannya Kang. Mohon tin engkang oge dugi Kang ngadeg-deg kieu Burhan Mairan. Urang ngalih Kang kalebat supados ulah tiris teuing Maratini bari terus asup ka kamar tempat sarenu ngajaga peuting. Tapi lain tina ranjang turun teu di kasuran, ieu mah dipan biasa ngan diamparan ku samak jeung anggal wae 2 siki. Dek dua nana dari yuk deui diuk pagaye-gaye katambah rada poek matak betah nu sosonoan matak pogot anu rek bobogohan red Burhan neuteup Maratini malik bari nyeh imut meni ngagelenyu. Tin Burhan meni haros-hos hate dugdag rasa birahi mimiti bijil awak ngaleper kahayang hate beuki nerejel nafsu kalangsu nepi ka teu karasa leungeunna naek ka luhur kana tak-tak Maratini. Ari Maratini teu ieuh daek ngejat kalah ngahenen kawas nu pasrah bari panon celeuyeuk semua anu geus tunduh. Bade aya naon Kang? Tembal Maratini bari malik tanggah bibir gegerenyeman reupeurem ngarasakeun kanikmat. Tin betah henteu ngadamel di dieu teh cuk Burhan deui tambah haros-hos jajantungna karasa beuki ratu deg-degan. Betah pisan. Nah kumaha kitu Kang? Maratini semunu heran. Teu naon, naroskeun wae engkang mah. Tiris keneh Tin. Tiris Kang, sami mani tos tunduh kieu. Jam sabaraha ieu teh? Jam 11. Mangga wae atuh bade kula mah. Cuk Burhan ongkoh nita sare tepi kalah di deketan kap leungeun Maratini dicekel. Terus diusapan semua anu deudeuh nakeran. Ret ngareret buuk Maratini disesep hiliwir sengit minyak bubuh nambah ngahudang birahi. Kang Burhan isin atuh Kang serang abdi mah sieun cek Maratini kawas nu nya boga kahariwang dan nyangkana Burhan teh geus aya nu boga jadi sieun kumaha onam mangkaning di kamar paduduaan hariwang bisi aya nu nganyahoankeun. Sieun kunaon Tin pan disarangan ku engkang sareng data aya jurig di dia mah borangan geningnya Tini mah sanes sieun ku jurig Kang sieun ku eta cek Maratini teu kebat. Sieun ku saha atuh ari lain sieun ku jurig mah nah sieun ku engkang sieun dikarakab Tini teh moal atuh Tin engkang mah terang ngarakab istri pira calik parendeng keun atuh da moal naon moal aya nu ngalarang ieu pan urang teh sami ngajalankeun tugas. Nuhun ari ku kitu mah mung kumaha pamitaeuna Kang Burhan terangeun. Maratini bari ngadilak semunu ogo. Duh Tini mugi cing percanten ka engkang mugi ulah ngagaduhan manah kadinya. Margi engkang masih keneh bebas teu acan aya nu ngagaduhan ti kapungkur engkang teh hirup nu gelis. Ngumbara ka Cirebon tina ku ngabang brangkeun hate anu rajet. Memang kantos aya hubungan sareng hiji istri mung engkang teu gaduh hasrat.
kangge neraskeun cita-cita anu suci ieu margi anjeunna henteu satia ka engkang seueur nganyerikeun dugi ka akhirna engkang pegat hubungan nya teras engkang ngadamel di dieu kirang langkung tos aya kana satauna hate engkang tetep aya dina kakosongan nanging berkah ayeuna mah engkang teh asa mendakan deui hirup engkang ayeuna tos aya anu tiasa ngahibur malah jalmina oge ngadamel di ieu rumah sakit unggal dinten pendak mung engkang teh acan wani balaka tina ku inggis bilih katresnan engkang henteu ditampi ku anjeunna. Cuk Burhan ngahruk sumunuk keur nandangan kabingung saha engkang jalmina anu dimaksud ku engkang teh. Martini api-api teu ngarti padahal mah geus surti yen anu dimaksud ku Burhan teh taya lian ti dirina pribadi. Jalmina ayeuna oge aya di dieu jenenganana Martini tembal Burhan bari neuteup namplokeun sakabeh kageget jeung kaasihna ku Martini dibalas ku teutepan anu pinuh ku katresnaan hate nu suci. Laras eta teh Kang Martini kawas nu masih keneh cangcaya. Laras tin tingawitan pendak oge engkang teh tos katarik hate teu boleh nyantel ati teu boleh ngait siang wengi teu aya deui anu janten emutan iwal titini nyalira engkang rumaos tos kabandang gering pikir tina ku kahariwang sieun tini henteu nampi kana kaasih sareng kanyaah diri engkang. Ceuk Burhan bari ngised ngadeukeutan awak paantel jeung awak Martini lalaunan Martini numpangkeun leungeunna kana lahunan Burhan ramo utak-utak teu daek cicing. Duh engkang hatur nuhun engkang parantos mika asih ka abdi anu laib abdi oge sami teu benten tingawitan pendak hate abdi tos kabandang ku engkang menawi teh abdi ambon sorangan. Nuhun engkang nuhun. Ceuk Martini mani ngarenghap bungah lain di kiana lir anu kagunturan madu karagragan bentang tibareto ngarap-ngarap Burhan balaka bet kakara ayeuna eta kabungah bisa katarima. Rep Martini peureum awak ngalapara hate dugdag ting saria kana sakujur awak. Engkang ulah ngantunkeun abdi teu kiat upami kedah patebih mah. Martini ngagelehe nyarande kana awak Burhan siga nu ngahaja ngahatean atuh Burhan bekitu puguh rasa birahi beki nerejal kahayang hate meh ampir teu kawadahan nafsu geus kalangsu katambah setan ngangsonan atuh Burhan teu sadar leungeunna melit kana cangkeng Martini nangkep meniti peparakat. Tini leres tini teh cinta ka engkang. Burhan beki teu sabar setan beki ngabibita sangkan Burhan daek ngalakukeun nirca. Laras Kang mangga tini mah pasrah. Tembal Martini meh hampir teu kadenge awak ngagelehe kap leungeunna muntang kana beuheung Burhan terus kana buuk muntang kawas anu gregeteun. Tin engkang cinta engkang nyaah ka Tini. Tini sora Burhan beki harosos bibir kumetap lalaunan turun ka handap ari Martini tetep tangga siga nu nangtang bibir ambut coy pikauruyeun tekung silila Burhan narik awak Martini pel dua pasang bibir paantel leungeun ti peperakat silih sesep silih tangkep. Martini ngajarete cengkat ngalesotkeun rangkulanana terus netep meni antep pisan nyeh imut hate asa ngalayang di awang-awang tapi campur jeung kabungah jeung kanikmatan. Ngajarete lain rek terus ngejat dabuk tina henteu samenit oge geus nyuuh deui kana dada Burhan panon beki-beki ceuleuyeu awak ngeleper rarasaan asa di mana ser getihna ngagolak nafsu birahi mimiti bijil ngagedur geus teu katahan geureubrug Burhan dirontok. Tini engkang Tin Burhan harosos sanajan Burhan hiji dokter tur jelema anu taat kana agama tapi harita mah dimana goyang kaseret ku pangajak setan lalaunan Burhan ngadeukeutkeun deui beungeutna kana beungeut Martini leungeunna nyekel kana tak-tak Martini. Bibirna nindihan deui bibir Martini. Kang Burhan ceuk Martini bari tanggah netep siga nu panasaran hatena geus pasrah sumerah diri ka lalaki anu dipika cintana. Tini bunga engkang teh upami urang tiasa terasa sarengan. Tini
engkang cinta ka Tini tembal Burhan beuki ngalapar. Tini oge sami teu kiat upami dikantun ku engkang teh. Tin, cek Burhan bari netep manis seukeut na keran. Engkang tembal Martini males netep semunut tunduh. Tin, Kang Burhan. Tin, cek Burhan teu kendat ragamang leungeunna kahandap kap melit kana cangkeng Martini. Imana beuki leeh nafsu setan beuki ngagedur ningali Martini ngagelehe teh. Burhan beuki kumetap teu sabar. Gurinjal Martini ngagurinjal rokna rada nyengled ka luhur atuh pingping nu ngagelempong koneng teh. Atra jelas ting arudat kacipta semu pengker wuwuh Burhan beuki teu puguh rasa ngaleper sakujur awak. Hate mah geus ngageremet gregeteun teu sabar. Mangga Tini pasrah asal engkang wantun kana, cek Martini bari ngoleseh pindah kana dipan leungeunna metot leungeun Burhan atuh Burhan ngagulitik blok. Awak Burhan nindihan awak Martini bibir geus sababaraha kali diadu. Laras Tini teh pasrah. Burhan kawas nu masih keneh panasaran. Laras engkang mangga Tini pasrah. Tini mung kangge engkang nyalira. Tini. Burhan narik napas panjang. Jung heula cengkat koloyong nutupkeun panto geus kitu mah terus ka jero deui. Ari Malik ari gebeg Burhan ngagebeg awak beuki ngalaper panon olohok teu ngiceup-ngiceup sabab luhureun dipan. Martini geus ngajepat pi kauruyeun atra jelas pisan sakujur badan. Ret Martini ngareret kawas nu mere isyarat ka Burhan. Lalaunan Burhan ngalengkah nyamperkeun setan ngaronyom ting sarengeh gugupai ngahiap-hiap sangkan Burhan gancang kagendam. Leng Burhan ulang pikiran ngan tinggal kana hiji tujuan geus teu inget kana akibatna anu kacipta ngan kanikmatan jeung kasugemaan. Burhan geus kausap setan lahat poho kana kapribadian. Kang Burhan, Tini mah tos tunduh. Enggal atuh Kang. Tini teu kiat lami-lami patebih, cek Martini bari metot leungeun Burhan. Laras teu teh. Laras Tin, Burhan ngajanteng olohok gigireun dipan. Piraku engkang cangcaya, mangga Tini mah da pasrah. Burhan mani ratu gek diuk. Lalaunan ngagelehe ngagoler gigireun Martini duanana geus karanjingan iblis nu kapikir ngan saukur kanikmat jeung kasugemaan. Sakedapan duanana nganter kana kahayang hatena masing-masing tilem dina sagara kanikmatan diombang-ambing ku ombak birahi. Jap di kantor penjagaan jempe eueuh nu kadenge pes lampu di jero pareum Martini jeung Burhan ting rarenghap. Duanana geus migawen nirca anu dilarang ku agama. Urang tunda pamiarsa cenah anu naon harita duka naon da teu terang kusabab lampuna dipoekan. Waktu terus nyerelek berang peting kaliwatan kalayan teu karasa ieu teh tina ku betah-betahna hirup di alam dunya. Nyaho-nyaho umur ngorotan asal budak jadi kolot, asal jag-jag jadi nombro, pipi pengker jadi kenyot, huntu beres jadi ompong. Pertanda hirup manusia taya nu langgeng kena ku sifat robah matak sing bisa ngumbara di dunya. Waktu ulah dipake awun tah teu puguh, gunakeun sabisa-bisa pikeun bakal hirup saterusna. Boh keur di dunya sumawana keur engke waktu di akhirat. Teu karasa hubungan Burhan jeung Martini geus aya genap bulana dina waktu anu sakitu teh. Duanana beuki layet beuki intim. Kamamana teu boleh babarengan teu beda ti anu geus laki rabi. Dina hiji waktu kabeneran keur pre digawe Burhan jeung Martini ngadon pelesir ngadon niiskeun pikir ulin ka sisi basisir. Jeung anu penting nama Martini teh rek aya picaritaeun. Hiuk angin laut ngahiuk mangpengkeun ombak ka sisi sorana ting saleor ting salewur naek ka sisi basisir. Karang hantem di tembragan jegur deui nepi ka karang kohok lalegok. Ombak di tengah ngagulung ting surungkuy jegur nembrag karang anu keur didiukan ku Burhan jeung Martini. Caina mancawura naek ka luhur maseuhan suku nyacap tiis matak segar wuwuh nambah betah diuk katambah bari heureuy sempal guyon puguh nikmat. Resep ulin di sisi basisir bari suku ngome-ngome cai laut. Kang Burhan, Martini mimiti muka carita bari ret ngareret terus netep.
Nyeh imut manis mani ngagelenyu. Medaya naon tin, tembal Burhan males netep. Mani resepnya amengan di laut mah, seueup pemandangan. Tuh tinggal parah wulayar mani nyeng celak, ngangkleung di tengah lautan. Raos pangintenya upami urang lalayaran ke tengah teh, ceuk Martini bari netep ke tengah laut semunu jauh paninengan. Burhan ngareret, katinggalna Martini teh bubuh tambah gelis. Pipi semu beureum kapanasan, buuk ngarumbai kawas nu gugupai katebak ku angin laut. Kantenan atuh resep mah, nah teu acan nyobian kitu tin. Teu acan, sieun lah abdi mah, tembal Martini teu weleh imut. Nyarita teu kari ti kelet, teu tinggaleun ti imut. Sieun naon kitu tin, Burhan bari ngusapan buuk Martini sumunu geugeutna keran. Sieun ti kalebu. Ah, sawios atuh, asal duaan bari sareng engkang. Kumaha tin, tos mendak wartos teu acan. Yen urang bade dialihkeun ka Jakarta, ceuk Burhan bari nyengkatkeun Martini. Parantos, tembal Martini pondok terus tungkul semunu keur bingung. Moal kaabotan tini dialihkeun ka Jakarta. Nah make kaabotan sagala, asal sareng wae sareng engkang. Tang tos ari sareng mah, mung kumaha sareng hubungan urang. Nah bade teras kikieuan, ceuk Burhan netep antebna keran. Saya nama engkang teh enggal-enggal, tembal Martini teu kabat teu karasa cipanonna nyalangkrung barabainyak celakaan maseuhan pipi. Saya nama kumaha tin, Burhan penasaran teu sabar. Sumuhun enggal nikah supados tentrem ka abdina. Margi abdi tangtos kungkang diberesan enggal-enggal. Margi kumaha abdi teh nuju ka kandungan. Ceuk Martini bari bluk nyuuh kana dada Burhan. Gebeg Burhan ngagebeg teu nyangka Martini keur ka kandungan tu urang ngeleper perbuatanana geus minta pertanggungan jawab. Tapi kitu oge Burhan moal rek lumpat ngejat ninggalkeun Martini. Dirina geus gilig, berani berbuat, berani kana tanggung jawabna. Martini pasti kana dikawinna. Ngan hiji anu jadi pikiran kumaha carana kawin. Datang tu era, tang tu wirang ku batur kawin secara kapaksa. Martini geus kakandungan, lang Burhan ulang neangan akal. Sangkan ka era nu bisa katutupan, bisa kawin kelayan derencepan, ulah ribut komo nepi ka kanyahoan ku batur mah era temen. Rek Burhan netep kana beungeut Martini hate ngahlas karunya. Kuatir Martini jadi korban ku perbuatanana. Dirina rumasa dosa, sanajan bener rek tanggung jawab tapi tetep wae dosa. Dosa geus ngagadabah kasucian Martini. Perbuatanana tangtu dicela ku masyarakat. Hiji dokter geus kumawani migaweni reca. Kang, kumaha atuh Kang? Abdi mah isin. Kang Burhan, ceuk Martini bari cipanon nyalangkrung. Berabai celak nyak celakan maseuhan kana pipina. Ningali kitu Burhan beuki ngahlas kop kana sapu tangan terus dipake nyusutan cipanon Martini. Seor jeger ombak nembrag karang anu parentul. Motah kawasna galak ping surungkuy silih berik jeung pada baturna. Jeger dar diaradu sorana matak power matak rewas katorekan katambah angin ngegelebug laut mata siga nu murka milu cua kana perbuatan dokter Burhan. Hiuk angin ngegelebug mangpengkeun ombak anu ngagulung. Jeger deui kana karang. Cahina muncrat kaluhur sabur maseuhan kana awak Burhan nepi ka bajuna rancucut baseuh. Kunaon atuh tin, sanes teu kapungkur wawartos teh. Ceuk Burhan, kakara bisa nyarita kitu oge mani ngadaregdeg. Teu karaos tuda Kang, terang-terangna ayeuna tos 3 sasi, 4 sasi jalan. Tembal Martini bari cipanon terus murubut geus teu kaampeuh deui hate hariwang. Sieun Burhan teu tanggung jawab. Kumaha meureun jadina? Reuneuh jadah boga anak eueuh bapaan. Matak wirang nakeran. Tos 4 sasih jalan, Burhan siga nu teu percaya. Laras Kang, mangga ayeuna mah abdi nyanggakeun kumaha wae saena. Kana kahoyong engkang abdi sejak ngiringan. Tin, ulah ngaraos risi sumawana hariwang. Engkang moal bade ngantep ngapilain. Engkang terang kana tanggung jawab. Ayeuna tini parantos kakandungan. Dingah engkang teh mergi engkang bari tiasa ngalaksanakeun cita-cita.
Urang baris tiasa ngabangun rumah tangga, hirup sapapayit sama manis, runtut rawut. Dina ngajalankeun sagala cita-cita urang duaan, ceuk Burhan matak nyugemakeun kana hate Maratini. Nuhun Kang, mugi wae cita-cita urang tiasa kalaksana. Maratini ngajawab bari nangkep ti peperekat hate bungah leun di kiana, asa kakara manggih ka bagjaan, bagja lir aya di pangimpian. Mugi wae Tin, pangeranang tayungan, masihan rahmatna ka urang duaan. Burhan peureum hate muntang kanu kawasa neda dipaparin kabagjaan di bakulnya sapa neda. Nanging kumaha Kang, isin panginten Kang, da abdi tos kakandungan. Isin Kang, isin abdi mah kurerencangan. Kantenan isin mah kung Kang oge tiasa diraoskeun, mung urang cing sabar cing kiat. Urang nikah rerencepan, boh Kang boh Tini, teu kedah ngawartosan ka sepuh, engke upami tos beres, tos salamet, nembe urang ka Bandung, urang ngadeheus ka apa sareng ibu, teras ka Ciamis ka sepuh Tini. Tah kitu Tin, ari kahoyong Kang mah, ceuk Burhan bari neuteup antebna keran. Mangga engkang abdi mah sejak ngiringan, Maratini nya tujuan. Tin, enjing teh liren keneh. Ari saur engkang mah saya enjing wae urang salametan, mung pengesalse. Wayahna Tin, sing sabar, salametan teu direah-reah. Urang suhunkeun wae pidoana ti sepuh sadayana, mugi urang sing aya dina kasalametan lungsur langsar, teu aya gangguan. Kumaha Tin, upami enjing teras ka kaum. Martini henteu nembalan ngeluk tungkul telemek teu nyarek lain pedah embung atawa teu nya tujuan, tapi tina ku bungah nepi ka teu bisa nyarita. Bagja leuwih ti bagja cita-cita baris kalaksana isukan ka balai nyungcung, nempuh hirup anyar, mimiti nincak alam anyar ngabangun rumah tangga jeung Burhan. Kumaha Tin, enjing teh? Burhan nanya deui teu sabar. Mangga ngiringan Kang Burhan. Tembal Martini bluk deui nyuuh kana dada Burhan cipanon ngalembereh, tapi ayeuna mah lain cipanon kasedih atawa kahariwang, ieu mah cipanon nu nandakeun kabungah jeung kabagjaan, cipanon nu baris mawa lalakon hirup kahareupna. Cai laut katinggalna rada tenang, angin teu ngagelebug kawas tadi, ngahiliwir ngadalingding, ombak oge tenang ting surungkuy. Kaayaan alam tenang satenang hate Burhan jeung Martini anu harita geus pakahit janji, pada ngedalkeun kahayang jeung cita-cita isukan baris ka balai nyungcung. Teu karasa harita geus aya jam 11 panon poe meh ampir manceran. Burhan gancang ngajak balik ka Martini, bumeh isukan kudu geus sasadiaan pikeun nincak kahirupan anyar. Tin, tos siang geuning, ayo urang uih. Burhan bari jung cengkat ngeprukan ka kebol nu narapel dina calanana. Nuhunnya meuni teu karaos, terang-terang tos siang wae. Martini oge cengkat nangtung terus menerkeun buukna anu karusut. Duanana terus muru mobilna anu parkir teu jauh ti dinya, celak naraek. Gerung mesinna dihirupkeun, gelaser maju ninggalkeun basisir, nyemprung kakulonkeun, bari mawa ka bunga hate anu tarumpakna. Teu kacaturkeun di jalanna harita geus tepi ka rumah sakit, reg heula eureun rek ngajajabkeun Martini ka asrama. Isukna kira-kira jam 8 Burhan jeung Martini geus aya di kaum, harita keneh terus dirapalan sah kawin kalayan make dadasar agama Islam. Kawin nerencepan teu karestuan ku kolot, teu katungkulan ku dulur atawa baraya, batur-baturna di pagawean oge eueuh nu nyaho. Estu kawin nerencepan teh nyaan pisan. Ngan saenggeus aya samingguna kakara babaturan Martini nyarahun atuh kabeh nganahan-naha. Nah cenah teu dibejaan, meuni degig, meuni teu ngaku jeung loba-loba deui nu nyarita mah. Tapi ku Martini cukup dijawab ku seuri, da teu bogakeun nyuguhanana cenah tembalna teh. Ayeuna mah Martini henteu cicing di asrama, tapi cicing di imah Burhan, indit bareng balik bareng, rumah tanggana tentrem pikabetaheun. Silih asah silih asuh, aya kasalahan tara digegedekeun, dijieun pasea, runtut rawut sauyunan tara aya pacogregan.
Dina hiji poe waktu geus beres pagawean Martini nyelang heula rek kacai tadina ku Burhan rek dianteur ngan Martini nolak indit sorangan atuh Burhan kapaksa ngadaguan di luar sup Martini asup ka WC tekung sirila geus kaluar deui lempang rurusuhan maklum rek balik rusuh nepi ka teu ningali kana tincakeun anu kabeneran laleur atuh Soledad jerit Martini ngajerit bluk labuh meninang kuban karasa betengna nyeletit nyeri kabina-bina da puguh titendeut satakerna aduh tulung Kang ceuk Martini gegeruan ka Burhan anu keur ngadaguan ka cidang ngaranjugna teu talangke di bretek lumpat kasampak Martini keur usek-usekan beungeut muringis nyengir nahan ka nyeri leungeun nyeklan betengna kawas-kawas aya nu tatu atawa cedera kunaon tin Burhan ngagebeg kap Martini disangkeh terus dicengkatkeun aduh cenah Martini ngarahu ngapana karasa sesek beteung beuki nyeri murilit labuh Kang ti Soledad ieu beteung mani nyeletit nyeri Kang sareng nyanyahutan aduh asa rek ditu ceuk Martini beteungna tetep dicekelan atuh Burhan hariwangeun maklum Martini keur kakandungan sieun bisi kumaha onam labuhna nang kubantin ceuk Burhan hayang jelas pisan muhun nang kuban aduh Kang teu kiat Martini beuki siga nu ripuh leuleus rungse taya tangan pangawasa tina ku ngarasa hariwang Burhan gancang nuntun Martini dibawa ka ruangan pameriksaan rek dipariksa bisi kumaha onam kana kandungan tapi Martini teu kuat lempang awak lungse leuleus campur jeung nyeri beteung beuki murilit mules mani ngarebag Kang teu kiat Kang aduh leuleus Kang ceuk Martini pikawaitireun pisan reg eureun heula muntang kana tihang Burhan beuki ngarasa hariwang darat reret ngan jelema tapi eueuh saurang-urang acan da puguh geus liwatina jam kerja kabeh geus pada baralik aya oge di asrama rada jauh hese lamun rek menta tulung meureun kudu ninggalkeun heula Martini kiatkeun heula tin kungkang urang parios ieu deui kalarasan teh tos arwi kiatkeun tin tiasa mapah dugi ka kamar pameriksaan moal duh teu kiat Kang aduh ieu beteung mani murilit aduh Kang nyeri teu kiat Kang Martini mani nyengir ti pepreket nahan ka nyeri muringis pikawatireun teu bedati anu rek ngajuru adu ragang kesang oge mani ngoprot luut leet kumaha atuh tin kumaha karaosna Burhan beuki gempeur rampang rempeng teu puguh cagap hate dugdeg teu weleh hariwang sieun bisi kandungan Martini anu kakara 4 bulan jalan teh kaguguran si horeng si mana horeng kahariwang Burhan teh teu nyalahan harita kandungan Martini kaguguran akibat tibobot waktu tadi di kamar mandi teh matak Martini leuleus taya tangan pangawasa ari anu jadi nyeri taya deui iwal ti labuh jeung anu gugur acan bisa kaluar mangkening gede bahayana puguh Burhan jeung Martini bingung kacida rek dipariksa teu asa lempangna rek minta tulung da puguh jauh antukna Burhan gempeur teu puguh hate wae beuki ratu kahariwang beuki nambahan Kang enggal atuh ieu teh teu kiat aduh Kang Burhan sabar heula tin tuh gening aya Aminah ceuk Burhan marah mai sabab ti kajauhan rentang-rentang aya Aminah jeung babaturanana sigana mah rek ngadon arulin ka taman anu pernahna tukangan rumah sakit ku Burhan gancang digeruan atau Aminah jeung nu sejenna ngaranjuk berebet lalumpatan nyamperkeun kunaon dok tini teh ceuk Aminah bari kep nyekeleungeun Martini kitu deui nu sejenna gupgap nyarekelan kabeh nembongkeun kahadeanana selaku kasobat anu kacida di arajenanana kunaon tin labuh tini teh ceuk Erlis milu nanya ka Martini muhun Lis ieu beteung mani murilit aduh hoyong diparios Lis hariwang sieun tini mah ceuk Martini pikarunyaeun mangkaning nuju ka kandungan enggal atuh dok urang parios ceuk Erlis menghariwangkeun kana kasalemetan Martini ari Martini harita ngalempreh geus teu walakaya urang nyandak roda atuh dok
Aminah bari barabat deui lumpat teu kung sirilages datang deui bari mawa roda paragi mawa anu gering payah. Teu loba carita Martini terus digolerkeun di luhur pada nyorong dibawa ka tempat pamariksaan. Burhan jeung para suster sejenna sibuk marisa Martini nya bae kandunganna geus kaguguran atuh geus di kitu mah Burhan ngayakeun operasi pikeun ngaluarkeun tina beuteung Martini. Operasi jalan lancar sagala kahariwang Burhan geus katulungan. Ngan Martini masih keneh ngalempreh acan eling. Operasi jalan lancar sagala kahariwang Burhan geus katulungan ngan Martini masih keneh ngalempreh acan eling. Tapi kitu oge henteu matak ngabahayakeun. Waktosna kabujang se pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.